Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti sehat selalu ya. Yang tidak sehat, kita doakan semoga sehat kembali, amin. Kali ini Superman akan menampilkan rekaman sebuah pertunjukan pentas seni dalam acara hari ulang tahun Kabupaten Purwakarta yang ke-53. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Duduk yang rapi, diam, dan siapkan cemilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, calager, calaharcan, geus dalahar encan, boga beas teu, boga duit teu, boga salaki teu, ku salaki sok disarean tara, duit teu boga, beas teu boga, salaki boga. Aisyah salakina gawena naon wae atuh. Ganti salakina. Leuwih susah. Ieu urang Purwakarta meni rame kieu. Muni pinuh teu ka bagian tempat tepi ka jalan. Kunaon ieu teh? Lain sono ka bapak sia teh 6 tahun maneh teu manggi hiburan di Purwakarta. Benar teu? Benar teu? 6 tahun teu manggi hibur. Hayang hiburan kieu deui. Hayang sering manggil Bang Dul deui. Bang Dul mah tuh, Bang Dul anak sekolahan eta mah. Hayang manggil Kang Dul deui. Hayang ngadengekeun lagu Sisi Laut Pangandaran. Lamun Sisi Laut Pangandaran diplesetkeun ku urang Purwakarta jadi naon? Aing nyaho sia teh susu rayun pangacakan sia teh. Mereka pro kabeh. Bari nage. Ulah sok jaim-jaiman lah. Bener teu? Bari nage geus kitu we. Kang Dul sumbang nyeun lagu Sisi Laut Pangandaran. Kurang Purwakarta mah diheureuykeun susu rayun pangan. Susu saha? Susu Aceh sia teh. Bener teu? Diacak-acak usaha. Ku salaki Aceh jeung ku anakna sia teh. Kuat digitukeun ge tepi ka dieu.
Ai Kang Dedi kunaon gitu, tarabangi susu 7 tahun brek. Nggak cicing sate ulah ka mana wae kayak gitu. Aing teh duda. Aing mah duda ke berkarya sia teh. Daripada sia boga pamajikan beranak. Jadi orang Purwakarta teh temangi hibur. Terus hiburan eueuh jalan aralus teu. Sing tarik jalan aralus teu. Runtah numpuk teu. PJU pararem teu. Pamarentahna bisa dihubungi teu. Baheula mah sia ngajuru teu boga duit datang ka aing sia teh. Bener teu? Gering datang ka aing sia teh baheula mah. Bener teu? Harapan iman dinas numpuk we isuk-isuk. Lewe. Naon sia teh lewe? Anak aing ngajuru. Kunaon anak aing ngajuru 14 juta di sesar. Ai salakina aya eueuh. Aya. Nah, numpakan bisa aing ngajurukeun teu bisa. Sia mah aing ngareuneuhan bagian salakina aing ngajuru bagian aing. Mending mun aya nu hunang ke 40 poe nelpon ka urang atuh Kang Dedi bili bare nyobian ti payun dan memang mayarkeun. Parna teu, bener teu. Boga ambulan boga butut eueuh gas-gas ieu eueuh tabung-tabung acan supirna ge teu digaji. Bener teu? Urang ge nyaho. Air mancur karek hurungnya. Sabaraha tahun parem. Bener tak? Aya nu sasapedahan mapai lemur aya. Aya hiburan unggal desa aya. Aya nu disunatan ku pamarentah 250.000. Aya nu kawin masal dibiayaan duitna aya. Gaji RT naik teu? Gaji RW naik teu? Arah tukang balon lain. Aya anu pamimpinna seuri we aya eueuh. Eueuh. Aya mobil hideung. Anyuk terus. Jadi hayang kumaha Purwakarta kahareup. Hayang jalana al mul jalana leut cai irigasina ngal beteung rakyatna bun huntu rakyatna nyang kanyutna ngaci. Ai Kang Dedi kanyut ngacir penting-penting sia teh. Lamun teu ngacir teu bisa ke. Lamun teu bisa ke kudu ka rumah kudu diopas. Pamajikanana lamun teu dikiihan ke dikiihan tatangga. Pi omong hayang teu. Jadi Purwakarta teh hayang istimewa siga Pak Dedi deui teu. Nu bener. Saya teh tukang sound system, bener kan ya son? Celi aing jadi bener tak? Engap itu ngomong. Nah, hayang siga kitu deui. Hayang siga baheula. Leuwih alus di baheula. Leuwih maju di baheula. Jadi Purwakarta hayang naon? Estem. Hai jempolna angkat hayang estem. Hayang jempolna angkat hayang estem. Nah, nu kitu siapa nyakit? Ku aing dibere duit ayeuna 200 isukan kanker sia daek teu. Rakyat mah teu kudu dibere duit diawur-awur. Kitu da moal kabagian kabeh. Rakyat mah dibere kebijakan. Sakola ka SMA teu kudu ngantri jonasi mun tak clear. Pamarentah teh nitah ka rakyatna wajib belajarna salapan tepi ka 12. Pamarentah wajib nyiapkeun sakolana ulah aya rakyat geus asup kelasina balik deui kulantaran lain donasina. Benar tak? Benar. Hayang asup SMP, asup ke SMA. Hayang asup ke SMA, ayo asup ke SMA. Hayang asup ke SD, asup ke SD. Pamarentahna turun mereskeun sabab tugas pamarentah digaji ku rakyatna supaya rakyat tong susah hirupna. Benar?
hayang boga pamimpinna galak deui. Panda galak Deddy Mulyadi. Minggir sebelahnya, minggir sebelahnya, minggir sebelahnya. Benar tak? Hayang. Hayang. Benar ya, Purwakarta hayang istimewa tak? Hayang istimewa. Meren kudu boga bupati nu siga Deddy Mulyadi. Satuju tak? Meren kudu boga bupati nu siga Deddy Mulyadi. Satuju tak? Ya sama jangan 100% ge minimal mirip lah. Benar tak? Hayang 100% mah pan hese atuh. Benar? Hayang kopiana Deddy. Hayang nu neruskeun Deddy. Hayang ulah nu ninggalkeun Deddy. Bener tak? Saha pamimpin kaharep? Saha pamimpin kaharep? Saha pamimpin kaharep? Saha pamimpin kaharep? Awas ya lamun dina waktuna 100 heula atuh. Saha wakilna? Saha wakilna? Bang Ijo teh Rajatik. Rajatik. Hari Bang Ijo mah ieu baligo di Eusian Batur. Keprok, ayo nangtung di dia Om Jen jeung Bang Ijo nangtung tong di kursian. Oke didukungna ku partai naon coba? Partai naon? Partai naon? Partai naon? Sarang Partai Demok ngadeg praksina. Waduh Pak Ketua Demokratna aya. Fraksi Gerindra Ketua praksina aya. Arek ieu teh Purwakartana istimewa. Engke Jawa Baratna istimewa. Indonesiana mah Presidenna Prabowo. Gubernurna Bupatina, wakil bupatina, ades ya Allah, wakil bupatina kolor hijau siapa lain? Nyaan dia teh, serius, cius, oke, air mancurna urung deui oke, jalana aralus deui oke, sakolana urang lobaan deui oke, ambulanna urang alusan deui oke. Rumah sakitnya oke gendai, puskesmasna oke gendai, janda-janda dilindungi oke, duda-duda dilindungi oke, semuanya Purwakarta, abang nggak cari batu kau, oke, semangat, oke, siap, oke, semangat, bener ya. Ayo, orang ngadoa, orang niatkeun kaharep Indonesia maju dipimpin ku Bapak Wakil Presidenna Gibran. Jawa Barat STM Gubernurna wakilna ke diumumkan. Bupatina Wakil Bupatina Purwakarta STM Jalana Al Imahna Jalana Mul Imahna Al Rakyatna Kaur Al-Fatihah. Dariuk euy. Kasagedak kuring teh boga lu Dihareup Dariuk. calon pendamping wakil gubernur. Udah hareup Diuk. Ayeuna piurang ka dieu. 1 juta pada diboga wakil. Sawa ke awal Agustus diumumkan. Siap? Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, kebayang. Dariuk euy. Aduh, aing teh manggil calon wakil gubernur.
Kunaon datang geningan cara. Aduh. Tadi ge nanyakeun bisi salah denge kitu unten. Pung ditinta hadieu. Terus Oh nya hadieu wae urang mah. tadi ya ke mana? Kan eta sahate. Oh lapangan. Oh, Lapangan sahate. Lapangan Lapangan sahate teh ieu teh lapangan Kuring jadi bupati periode nu kadua. heeh. Dideklarasikeun teh dia di lapangan Sahate. Sahate. Heeh. Ah, Naon cenah? buka teh. Panas ya. Laung budak wae mah cenah mah kolot. Heeh. Nih. Well. Ini nyebut naon? Well. Nyebut naon? Well. Waduh. Ai maneh pernah tekan ini well. Gitu. Ari eta huntu. Itu naon sih? Ari eta huntu coplok teh kan akibat kan ini well. Itu dah bawa mah lain sawer-sawer. Aduh. Emang pernah well ini? Itu saat aja. Kaja kumaha? Itu aja pan ari luaranan suku kurlingan mah pan aya we dengan nu curhat nu naon gitu. Oh, curhat kumaha? Oh, salah sahijina pan aya nini nu hayang dipanggilkeun. Di dieu mah di dieu mah Ieu teh sono geus lila teu ambruk jeung nu gelo. alhamdulillah, tapi yang penting mah sararehatnya. Oke. Aing mah teu ngarti kasihan. Ulang gitu. Beungeut sia sakitu rujanna tapi rarasepeun jelema. Nu penting mah. Oh tadi oke aya lu kieu cenah. Aja si Ohang. Aya lu kitu. Kumaha? Aja si Ohang. Aja kurang nu jelema teh. Nu jelema teh. Oi, kasih Ohang suka teh kasep. Peduli teuing cai teh mah. Goreng-goreng oke da aing mah artis. Aduh. Naon mah? Aris ya. Aduh tinggali dengekeun ku sia. Pamajikanana loba cenah. Hah? Sing mikir sia teh. Tenang atuh. Beungeut sakitu gorengna pamajikan loba sia teh. Hah, justru kudu nu mikir mah anu kasep. Ari sia aing mikir naon? Mah nya nu kasep. Naon sia teh? Sia bongot sakieu rujatna. Huntu coplok. Panon kences, pipi kembung, ceuri rembe, rebing, suku rorombeheun jaba jebrag. Sirah botak, pamajikan loba mikir atuh sia teh. Kuing mah teu kudu mikir dan datang awewe na. Iya. Sok ku mikir mah kudu namah naha ari si Ohang kitu, nami aing teh kitu. Ai mana naon maksudna? Ngadang. Naon sia? Nah, goreng tapi awal. Maksudna naon sia? Maksudna naon? Pan ari uing mah goreng. Heeh. Nya goreng. Goreng. Tapi cenah cek batur cenah kitu loba payu cenah kitu. Oh, goreng tapi payu. Naon sia teh kain nyindir naon ai sia? Nah, daripada Aisyah daripada naon? lu jelas mah ya ulah alamun dia teh kudu serius kudu teh jeung babaturan ieu mah naon curhat di medsos. Ari si aing macan pernah curhat urusan pribadi aing mah. Poe ieu mah curhat aing mah hayang urang Jawa Barat, rakyat Cirebon, 7 urang di penjara saumur hidup hayang bebas aing mah eta. Eta curhat aing mah. Iya eta mah jeung eta Naon? Aisyah curhat aing mah. ari jam sorangan eta di mana-mana KDM. Aing mah KDM bapak aing. Oh KDM bapak aing. Terus aing mah tambah KDM. KDM naon? Ari sia tadi mulia di sana. Lain naon? Naon sia teh? Kamdu da mana? Ari sia aing mah lain Kang Duda merana sia teh. Kang Duda menawan aing sia. Ci
Melawan ya. Yang melawan apa yang laki-laki terhormat. Itu laki-laki terhormat daripada kamu jangan. Daripada naon setensa. Jangan kalah menawan. Sekarang siapa? Aing memang memiliki lipstick. Aing mau transfer dengan parfum. Siapa ningali we? Di itu samping. WA-nya mau. Gitu. Pasien mau ganteng. Mikir atuh. Ketemu aja mau naonnya. Bisa koci. Nyampe. Longon jin. Ya sakedap. Tadi nan. Mana ini kan saharnya uing nganaprakeun unggul itu nganaprakeun sana. Kayak bedil-bedil. Diuk. Ya, mau didenge. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Jepang. Bahasa Indonesia.